Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui wargi Sunda sadayana. Kumaha kabarna daramang? Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Patepang deui sareng simkuring dina channel anu parantos maneh nyaeta channel Panyungsi Basa, di mana channel Panyungsi Basa ieu baris medar hal-hal tentang bahasa Sundaan. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Sunda. Tapi sebelumnya kira-kira kita akan bahas apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, iya betul. Seperti pada pembukaan di awal tadi, hari ini kita akan membahas tentang nama-nama buah dalam bahasa Sunda. Ayo kita simak bersama-sama. Nu kahiji nyaeta manggis. Manggis bahasa Sundana nyaeta manggu. Nu kadua nyaeta pisang. Pisang bahasa Sundana nyaeta cau. Saterusna aya duren atawa durian. Bahasa Sundana nyaeta kadu. Aya deui alpukat, anu bahasa Sundana nyaeta alpuket. Saterusna pepaya, anu bahasa Sundana nyaeta gedang. Blimbing bahasa Sundana nyaeta balingbing. Sedengkeun nanas bahasa Sundana nyaeta ganas atawa danas. Kelapa bahasa Sundana nyaeta kalapa. Semangka bahasa Sundana nyaeta samangka. Sirsak mah bahasa Sundana nyaeta nangka Walanda.